nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantenan kembang mustika resmi geus kapibanda nu binga nu pangantenan taya bandingan dunya anu duaan nu binga nu pangantenan ngukira geus pageh moal boga kadeudeut nu binga nu pangantenan geus matri najan dugi ka pati. Nu pangantenan lah elah cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipilih cinta nyipta ti kapungkur rempan petingan di petik batur nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantenan kembang mustika resmi geus kapibanda nu binga nu pangantenan taya bandingan dunya anu duaan nu binga nu pangantenan ngukira geus pageh moal boga kadeudeut nu binga nu pangantenan geus matri najan dugi ka pati. Nu pangantenan geus diistrenan baheula kura papajangan ayeuna resmi geus dirapalan nu pangantenan lah elah cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipilih cinta nyipta ti kapungkur rempan
hormat kasih dan pengaku hajat maka kurang mempelajari rombongannya mempelajari ya tahan. Mangga ibu majeng nyalira ka payun bu. Pengantin majeng ka payun nyalira ibu pengantin tetap. Ibu kapangker sekedik bu, kapangker sekedik. Mangga candak bu pelan-pelan. Bismillah. Tahan, tahan. Ya, mangga bu silaturahmi bu. Cukup bola. Tahan. Mangga ka bapak, ka bapak, ka bapak. Ya mangga bu silaturahmi bu. Mangga silaturahmi bu. Ya mangga pak silaturahmi pak ka ibu pak. Mangga silaturahmi ka ibu pak. Ibu ngali ka pengker. Bapak ka pengker kapal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dina waktu tabu salapan langkung 2 menit semuanya acara urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa adalaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nazira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima katsira. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anu lang dipayun kapilengah sepuh mempelai istri kali sadayana kulawargi anu kusing kuring dipohormat. Wabil khusus kasepuh mempelai pria kali rombongan anu sami-sami rawuh di haplah anu kusing kuring dipohormat karena dihormati Allah Subhanahu wa taala. Hadiratul mukarum para alim ulama asatidah manusia bisa hadir merbayaksi binarana walimatun nikah anu kusin kuring dihormatkan banyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sepuh anom jalil istri dikalangkung kasadana apar setempat selaku ais pangampi di kampung ieu anu sami-sami kusin kuring dihormat kaleng banggakeun. Dari kalimah nu paling indah tur thayyibah lintang dipuji sinan syukur ka Allah Maha Ghafur anu mana berkat kudrat iradat pantena anu sareng ku ya kali nikmatna dina kesempatan anu berbahagia ieu urang sadaya tiasa ngumpulung
patepung lawung pamprok jonghok patepang rarai bersua pandang bermuajah biluju dina raga tasyakur anu patalikeun sareng walmatu nikah anu tapi resepsi pernikahan anu alhamdulillah akdu nikahna panos dilaksanakeun sababaraha dinten kapengker dina kesempatan anu berbahagia ieu panten kamapung kurang sadayana rahim dina kesempatan ieu tepatna kaping 25 Juni 2023 baris dilaksanakan resepsi pernikahan anu sakali deui panginten kamapung urang sadayana rahim dina kesempatan anu berbahagia dilaksanakan resepsi pernikahan anu alhamdulillah urang sadayana paros gempol dacek kena kupari paus temah dina raraga seperti teh sunat-sunat acan anu wajibna parantos baiknya pemirsa namun kahiji paminten ngabungahkeun janten putra putrina palidituna nabi-nabi pancen sadayana panjenengan anu alun parantos aya ieu haplah puasa kitu sumangga urang kawitan ieu acara kumaha panos dipaket panjenengan salami perencanaan anu parantos kalangkung anu alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadaya parantos ngumpul kali nu mudah-mudahan panjenengan dina acara ieu urang sasarangan urang jajak kudua mugi ariman ieu acara ieu sintiasa ngagiring kana tija ngagugah kajiadah hikmah sareng barokah tabi pamih taufik sareng hidayah biasa ningkatkeun amal ibadah urang sadayana anu disarangan ku amal soleh baring supaya kain kita husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat mewah salamna muga dilimpah curahkeun kepada alam junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam telalika kulawargina tehilap ka para sahabatna ka para tabi'in atbu tabinna tubugian hormat bima kasamatanana muga diamarat paratkeun ka urang samudaya alhamdulillah dina kesempatan yang urang samudaya masih istiqomah ngalaksanakeun risalah mantena kalangku pemuda-muda ku ngalangkungan pelaksanaan salawat sunnah mantena urang samudaya singkeng syafaatul majaba yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Sepuh mempelai pria kali rombongan anu kusim kulit hormat dina kesempatan ieu sim kuring kapeto janten pangjajab acara namun satia acana pribados ngemban ieu tugas lamun teu payun kanggo mengefektifkan waktos anu kahiji panginten ucapan terima kasih mahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan wabil khusus kasadayana kerabat kerja teknik montase tim WO anu bawa pimpinan Bapak Omay atau nuhun pisan anu kahiji anu paling utami ucapan terima kasih ke audio ya RBS Sound alhamdulillah ngabantos pisan kumadi dina kesempatan ieu sumanten pribados kirang maksimal karena pantos diponis pita suara pantos sadar kesak eta kuasa kitu alhamdulillah pisan katim audio anu pantos ngabantos sumanten pribados sareng anu sanes mungkin nanti bisa merubah suara urang beda tinu aslina eta paling utami. Anu kadua dilajengkeun paling ucapan terima kasih pisan ka pamesana dekorator khusus di bawah pimpinan Bapak Omay anu mana tempat anu tadina kumuh ayeuna alhamdulillah begitu wah megah istilahna tiasa ngubih suasana menjadi bunga ka urang sadaya. Oke tilap wabil khusus ka The Black Boy syuting video anu mana aranjeun itu sebagai pesulap ulung anu biasa ngarubah wajah-wajah orang anu biasa insya Allah nanti bagaikan artis lahnya arena pesulap-pesulap ulung biasa ngarubihnya. Oke tilap orang kasutingan tamu youtuber siapa pak dipiralkan ya ada kebiasaan dina laraga resepsi pernikahan kampung Kubang kita anu paling utama hadirin wal hadirat sepuh anu menjadi istri terutama sepuh mempelai pria anu kusim hormat cuma aya acara panten urang kawitan wae anu mana paros paket anu kahiji sakumaha anu biasa kawitan ku pembukaan
Jadi insyaallah urang buka urang sesengan dilajengkeun karena pembacaan kalam ilahi anu insyaallah geus dibikin atau dikumanakeun ku Ustaz setiap riki dilajengkeun karena acara anu salajengna nya tadi siku Seren Tampi anu kawitan ku acara siaran Subadan atau penyerahan di tema ku acara penampian acara salajengna paminten urang ngajengkeun kana acara ramah tamah insyaallah sangseuna ramah tamah urang cukup urang sasarengan anu mangrupikeun pamungkas dina acara ieu nyaeta ku sawer panganten mangrupikeun istilah melestarikan budaya Sunda supaya nyangkol di rokes sumangga ya acara urang buka ku urang sasarengan ku ngalangkungan biniati sifat wassalamu alaikum bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم اللهم صل
به الأحياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bakhirah wa faddalahu 'alal maqamatil fahira wa jala bisadal qulubil kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-fasafatil ahwa'il mutanafirah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumil jahirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Al-hadis. Kapilengah kalayan kapi hormat kasepuhan wabil khusus anu disepuhkeun dina ieu wewengkon anu kusim kuring dihormat, ka para alim ulama, para juama, santriin wa santriat anu sami kusim kuring dihormat, tekakankeun panginten ka pengatur waktu Bapak Guru ku anjeun anu sami kusim kuring dihormat. Oke, panginten ka aparatur pemerintahan dikawit atasan dulu ke bawahan anu sami kusim kuring dihormat. Spesial panginten kan magaduhan di acara walimahan Bapak sinarang Ibu anu sami kusim kuring dihormat. Tekakanten panginten para bapak, para ibu sadayana anu insyaallah kusim kuring dihormat. Puji kali syukur mangga urang sami-sami sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugi tetep salamina ditami limpah surahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahila pakulawargina ka para sahabatna tabiin sareng tabiatna kalayan urang sadayana anu masih keneh nyucuk garur mapai raratan hirup kumpul di alam dunia ieu. Mudah-mudahan urang sadayana masih nyaeta disafaatan kumantana utami nangke di yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat sepuh kali anu sadayana sateacana panginten hapunten anu saageng-agengna dina kararasan ieu sim abdi nyaeta ngawakilan sarehna dina wangkit ayeuna teh panginten parantos utama, parantos nista maja utama ya panginten Bapak Ibu abdi kadi teh tos tilu iangannya gitu.
tapi panginten urang kedah pada maklum pada uninga saur bapak guru ge tadi yen ieu teh tanda hoyong ngabingahkeun ka janten sepuh ka janten putra sareng ari hirup teh panginten urang kedah cumpon 3 faktor teh. Nomor kahiji kedah beragama, nomor kedua kedah berilmu, katilu kedah berbudaya. Ya. Kata kami manyase we tadi itu. Teu sunat-sunat acan. Ngan ieu teh panginten budaya. Ya, budaya. Janten dina kasempatan ieu panginten insyaallah sim abdi moal seueur anu dipisangan namun insyaallah bade nyengakeun sababaraha sila anu insyaallah semua bisa. Hadirin rahimakumullah, di antawisna anu bade disangakeun nomor kahiji silaturahim. Oke panginten alhamdulillah urang tiasana silaturahim dina ieu kasempetan. Kadang-kadang rombongan di ditu bermaksud teh rupi-rupi aya hoyong terang wae aya ngohoyong panginten patepang sareng wargi ya. Mudah-mudahan ku hasilna silaturahmi poin kahiji mudah-mudahan masih aya barokahna. Wabil khusus panginten kadua ieu mempelai anu bade ngarintis rapi-rapi ngabina rumah tangga. Mudah-mudahan ditampokkeun tina hasil silaturahimna, mudah-mudahan kitu diantawisna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor kaduana panginten silatul wa'di. Hartosna panginten bade nyumponan janggi pasini pasang subaya. Anu panginten tilu dinten ibu bapak pun paman sareng pun bibi kalih panginten wargi insyaallah saurna teh dina dinten Ahad itu dinten Mingon bade sumping deui ka dieu. Namun panginten dina waktosna maduka tabu sabaraha henteu ditangtoskeun nya itu henteu ditangtoskeun. Hapunten boh pilih pun paman sareng pun bibi nangtoskeun henteu tepat kana panginten waktosna hapunten anu saageng-agengna. Naon margina ari urang teu nyimponan kana janji teh seur pangarsaoke itu teh panginten diantawisna jalmi anu munafik idawada khalafa itu diantawisna. Ta ieu panginten nyangakeun janjina itu diantara. Nomor katiluna panginten silatul jasadi nyangakeun ieu panganten nya panganten anu panginten alhamdulillah ieu panganten teh parantos ditikahkeun nya alhamdulillah. Jadi moal nyangakeun pangageuna ditikahkeun dan terus ditikahkeun. Ngan ditaros hari nikah teh panginten alhamdulillah pangarsa eta teh bahasa kira tak sareresna mah. Nomor kahiji hari nikah teh kedah niat anu sae terus dipapatahan kamari oge nya nuju entos di papatahan. Nomor kahiji kedah niat sejak ngalaksanakeun ibadah. Nomor kadua panginten kedah kaifiat hartosna panginten kedah prak-prakanana anu reres. Alhamdulillah Pak Guru kamari panginten insyaallah menurut ajaran agama mah parantos sah gitu parantos sah. Nomor katilu hikmahna tina nikah teh tiasa ngaburung kana hawa nafsu. Mudah-mudahan ieu urang kalih teh nyaeta cing tiasa merangan hawa nafsu. Ari cek barudak mah lain deui, komo cek Pak RT mah nya nikah teh Pak Guru. Saurna teh nunna teh cenah nur. Ari kapna teh kadempet, ari hana teh haneut, nur kadempet haneut cenah. Ah duka eta mah terang. Nya kitu diantawisna. Anu salajengna panginten nomor kaopatna silatul mali. Nyangakeun cacanakanana
saur si ibu teh saur si bapak kalih wargina mawa naon cenah ieu teh da teh katingal aya anu dijingjing teh aya anu dipanggul cenah nya buah meureun doma begang oge henteu mahawa kitu nya tah ieu teh panginten hapunten ibu kalih bapak di dieu nya dina perkawis cacana kadapa boh pilih mah aya anu ditangeuy boh pilih itu da katawis aya anu dikekepan kupun uwa itu nya gitu duka naon duka kosong geus si nama eta teh nya gitu boh bilih aya anu dikelek dijinjing boh bilih anu ditutun tah geuning aya anu dituntun nya eta nyangakeun panginten namun panginten sakitu bukosna sanes teu hoyong ageng nya sanes teu hoyong ageng namun panginten sakadar milikna ieu barangkali dua antengan sabiti mudah-mudahan we cing ngajankeun hiji patri hiji rabi pikeun ngabina rumah tanggana urang sami doakeun ku urang sadayana cing jembar dina perkawis rizqina ku Allah Subhanahu wa taala kitu diantawisna nomor kalimana panginten hiji pesan tiasa kedik boh bilih pangarsa ku pangarsa kamari istrina diwurukan maha cenah meureunan ari ti pamegap mamah ka anak teh mitu ngawurukan bisi kitu ya bisi ieu bisi pajarkeun mitu ngawurukan kupingkeun cek panginten teh anya ari pamegap teh saur Allah ari jalu qawwamuna 'ala nisa ari pamegat teh hiji pemimpin kanggo istri ya. Hartosna pamimpin panginten kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi hiji pamimpin bakal ditaros tina masalah kepemimpinan tah panginten aniti di dieu panginten nitip di dieu pokok utama mah hidup panginten cing percaya kana aturan Allah ayana dina Al-Qur'an. Sedangkan lamun ayeuna urang teu percaya kana aturan Allah sebagai imam urang sadayana innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Lamun urang teu percaya kana aturan Al-Qur'an ngabohongkeun kana aturan Al-Qur'an wayahna nomor kahiji hidup mah diasupkeun kana sawarga Allah nomor kaduana nyaeta urang sanajan nepikeun ka istilahna non onta atana kuda asupan liang jarum oke itu mal bisa ya, mal bisa numawi kitu meh urang barokah dina ngalaksanakeun ngarintis rakirabi ngabina rumah tangga cing barokah titip panginten yari pamegat teh nyata hiji beban kewajiban anu peryogi panginten mingkin tina sanes kantenna nya kitu diantawisna tah mudah-mudahan santosna hidup panginten dina ngalaksanakeun ieu rapi-rapi panginten sakadar tiasa ngadungakeun nomor kahijina mudah-mudahan rapi-rapina hidup cing lambat lamut nya cing lambat lamut nya cing lambat lamut utamina panginten cing tiasa tinekanan sakinah mawadah warahmah saur Mang Dudu sanes cenah lambat lamut teh naon ari lambat teh lila ari lambut dina luhur beuteung cing lila luhur eta mah teu langkung hidup da parantos nya kitu nah anu penting panginten hidup mudah-mudahan santosna rapi-rabi teh cing tiasa panginten ngalaksanakeun rapi-rabi anu sakinah mawadah warahmah kirang langkung panginten Pak Guru anu tiasa kasangakeun oge panginten hapunten kapun paman oge kapun bibi anu parantos gentos rupi bila bade ningal kitu nya alhamdulillah panginten duka acup pasti hanti saha atas gentos rupi atas garelis tes karase hapunten panginten anu tiasa kasangakeun geus abdi nomor kahiji nyangakeun silaturahmi nomor kadua panginten nyangakeun silaturahmi nomor katilu nyangakeun panginten ieu panganten nomor ka tiluna panginten nyangakeun
kaopatna silaturahmi kalimana panginten nyata doa berikut panginten hiji pesan pangintennya rupi nak sakitu anu kapihatur bobot sapanan carang sapakan hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah al-ayah. Sepuh oge anu disepuhkeun ti rombongan panganten pamaget anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oge sepuh kadua mempelai anu kusim kuring dipihormat, oge mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Langkung tipayun sim kuring nyuhungkeun dihapunten kasadayana kumargi sim kuring parantos kumawantun cumarios dipayuneun sadayana daya kajabi panginten sim kuring kapapancenan ku kun aki ditugaskeun kanggo nampi naon anu parantos diwadikeun tadi dijanjikeun tadi ku hal sakitu sakit deui sim kuring hapunten kumargi sim kuring teh salaresna mah ari cumarios dipayuneun jalmi seueur teh sanes ahlina sok rada balelo sok rada gunting. Oke panginten kumargi naon gitu proses saur pangersa teh tadi kasepuhan ti pangeureuman cenah tos utama tos 3 kali angkat ka dieu teh. Monggo deui panginten proses perjalanan ayeuna anu rada terhambat kumargi nuju dibangun sim kuring maklum sakali dihapunten da memang panginten waktos jodohna ayeuna udrot sareng irodat mantena ayeuna kumaha deui atunya sok sanaos berijing perjalanan sulit tapi tetap ditempuh demi naon demi taroskeun kuritanya eta maka dua panganten. Oke anu salajengna panginten tadi parantos kadangu kusim kuring da di salaresna mah upami sim kuring cumarios kanggo nampi da teu kedah panjang-panjang kantun anu 5 perkawis tadi teh ditampi tos da cekap sakitu oge da nampi mah kantun kitu mung panginten asa kirang upami sim kuring nyadios teh ukur nampi tos asa kirang margi naon saur tadi saur pangarsatip kasepuhan ti pangeureunan aya bahasa budaya dan sunat-sunat acan komo wajibnya ngan budaya urang mah sapertos kieu upami teu ngamumulai budaya da teu aya senian atuh hirup teh nya contoh sapertos ada upami teu ngabudaya teu seni da teu pantes tos mah tabi'i mah adan teh hayya Allah sholah hayya Allah falah siga nu qomat janten ku budaya ieu jalinan silaturahmi anu disanggakeun ti payun tadi bakal biasa terjalin margi da anu wajibna mah entos kamari ge parantos akad murang kali teh tosah malah kamari teh kunung namanya sawengi di dieu mah langsung sim kuring teh atuh digantung areuyeun gitu loh yan kitu nuhun cenah teh daek bobo wengi oge
da si anak maka uih udah maka uih bener antosan itu. Jangan upami taya jalinan silaturahim teh tadi iraha nyambungna rahmat Allah teh kunaon ieu teh ku budaya. Nyambungna silaturahim teh ku budaya simkuring penak sareng kapiraka tuh. Ajengan didin di pangeureunan alhamdulillah penak teh kamari waktu perlombaan di desa. Teras pancakaki ternyata geningan ajengan didin teh wargi. Alhamdulillah ayeuna penak deui. Tuh kunaon ku silaturahim. Nyambungna rahmat Allah eta anu kahiji ku pangarsa kasepuhan di pangeureunan disangakeun simkuring sakeluargi wabil khusus simkuring oge wabil khusus keluarga panganten istri nampi mudah-mudahan silaturahim teh sing janten isol lumaan kana fi khair wa adam kamaan kana bisar sing nyambung namang pirang-pirang kasayan megatkeun mang pirang-pirang kaonan amin ya Allah ya rabbal alamin. Cenah anu tadi disangakeun anu katiluna nyaeta silatul jasadi salarasna upawi palapah dieu kusim kuring bade rada ditolak margi naon da anu bade anu kadah diserenkeun teh sanes pamegat bapak ibu istri da anu bade tanggal warna ge pamegat tadi pan dibahas ari jaluk qawmuna ala nisa kadang nama nu diserengkeun teh abdi nyerengkeun panganten istri ka panganten pamegat margi nu bade tanggal warna ge panganten pamegat minantu aya kecap mitoha sareng aya kecap besan ari minantu mimiti nanggung tugas panginten kumargitos diserengkeun tadi ku pangarsa kasepuhan ti pangeureunan acecep ayeuna mah mimiti nanggung tugas kedah janten imam kanggo kahirupan istri Mang Cecep naon acecep dunia sareng akhirat eta tos tanggal walar wih di kanu tadi nyaeta ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke anu salajengna saurna tadi nyangakeun silatul mali cacanakanana mung panginten pangersanya aya barang dicanak sareng aya barang kacacanak atanapi bade diserengkeun sadayana bilih kitnya da geuning sok itu aya barang nu dicanak sareng aya barang nu kacacanak dibiasana mah upami barang nu kacacanak sok dicanak deui bilih pada lebat kan mangkul gitu panginten margi da simkuring oge sadar tapi kudang ge sami sok aya barang nu dicanak sareng sok aya barang nu kacacanak engke dipagih ku tukang eta ku tukang hiasna mana barang abdi batu diwihkeun dibilih kitu eta panginten bade ditampi teh anu dicanak anu kacacanak mah mangga we dicanak deui ka ditu simkuring ngaturkeun nuhun jazakumullahu khairan katsira barakallahu fik mudah-mudahan anu dicanak dina silatul malna dina sacanakna sing berkah nyambungkeun silaturahmi teh tadi kanggo pangeuyeuh-euyeuh panginten anu salajengna anu kalima panginten bade nyangakeun saurna silatul doa eta oge simkuring nampi mudah-mudahan urang doakeun urang sadayana simkuring ningalna oge resep upami seueur nu ngangkeurkeun berarti seueur wargi berarti ieu teh murang kali anu bagur murang kali anu soleh da upami murang kali anu bedegong mah da mah anu nganteurkeun aralimeun ka budak bangor nu nganteurkeun oge tapi ka murang kali anu soleh mah insyaallah bakal seueur anu ngarojong bakal seueur nu ngadoakeun mudah-mudahan rumah tangga hidup teh sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah oge warahmah oge mudah-mudahan sing janten rumah tangga anak nabi-nabi urang sadayana diantawisna nyaeta Rasul urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumah tangga anu dugikeun ka kacanak ka yaumil akhir panginten urang tutup wae ku doa kanggo penampian mah teu kedah panjang lebar teuing da simkuring oge maklum ti ditu teh ba'da subuh qobla subuh puntennya saur paripaos teh mah tumpak delman kaji kebar jalanak kebon eurih simkuring moal panjang lebar lawatos bilih patuangan kabujang teuing mangga urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan ieu nu rumah tangga teh barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Allahumma majma bainakuma kama jama'ata baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha
Pengintan sekedua nu tiasa kadugikeun hapunten ngan kasuhun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tampil Bu. Iya di studio Mangga silaturahmi Bu. penjelasan sebagai sumber pamitan secara karena Ya peluk Bu, peluk. Saling peluk Bu. Simpen nilai itu. Hadirin al muslimin roman semangat yang urang jeung jam sampingna salah pamitan urang ngajengkeun acara ramah tamah. Mangga mundur Bu, Jangan mangga mundur. pasikeun kuasa kitu dengan pantos sadayana khususnya seksi konsumsi Mangga mempersiapkan silaturahmi Pak. untuk menyambut semua rombongan di mempelai pria untuk mencicipi daman Mangga, Pak. dan insya Allah Pelukan Pak, pelukan Pak. Rangkul Pak, rangkul. grup musik Resta yang di bawah pimpinan Bapak Batu Bisa Semangat. Pengras caang langit pengras caang
sepi menyendiri tersebut menutupi selalu mencari waktu semakin gelap tanpa kosan bulan bintang sepi berkurang tanpa kosan bulan bulan dimanakah ini jangan kau sembunyi tampakkanlah mana tuh aja di belakang itu ya ayo pas ya ayo kena payung satu lagi sama buat tanya Lalu berkata bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh damba yakin bulan juga derita merana dan menanti bintang dengan penantian bulan bintang pun merindukanmu bulan di manakah ini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri bintang sepi menyendiri berselimut putih selalu mencari malam semakin gelap tanpa kosan mendengar bintang sepi berkurang tanpa kosan mendengar bulan di manakah ini jangan kau sembunyi tampakkanlah
ngaturkeun Heeh. adat budaya urang sedayana nyatu atur pawargi sadayana khususna kasih main bener cucurut anakna beurit kabanyaran ekoli panto ngacu mohon kira surup kira bulik geus panasaran ti bareto cenah alhamdulillah aya parantos dugi kawantos nya Amin. atuh geulis kasih salira parantos kagungan kewajiban masing-masing anak ieu omat neng kedinten ieu dan ieu detik ieu salira tos kagungan caroge kerah ulun kumaula kanu nyeuten caroge bari angkat-angkatan ka mana bae pawartos teh sadatana kasih mamah sareng kasih bapak pawartos kasih ahli kasih ahli wajib kalau istri mah bujang-bujang pengantin baru ibu pengantin baru ke pengibada angkatan wajib kataroge wawartos sila Gitu. bujang-bujang pada angkatan tebih pada masa mereka pasti pada kan nunjuk bobo menjadi kekepan pada malik kedah wawartos sila Malik teh eta teh. nuhun wajah purinjal dari malik abdi kesel gitu oke kaset salira paratos kan gojo mereka cinta mereka sana kami jantan gojo orat di ayeuna dugi ka jaga terus mereka cinta mereka sono beger dan dari nuju bubujangan raja pete bebas berobor angkat kemananya tapi ayeuna paratos kagungan gojo pamit angkat kelah di gojo mulih Dadas. saur sieun nengke meser kaos cenah cicilan nak calung cenah di asna sabeos aatir bakter barang cana terus nah dipentingkan eta sarupi nah gantung binal becalana During dorang teh. Naon eta teh? ada periuk ieu istri mah eta udah Nya dapur nu kan tukar menara lagi deui. nah eta moal dilangsung bener atur pawargi sadayana baca rong kapisangan urang kapitan ku hariring sawer khusus mau panganten baru umum kawe panganten parantos lalayu oke teh hilap ka panganten kanu teh acan pararayu cenah urang sawer makanya pada sengaring saya urang kapitan ku hariring sawer kayak ibu nu bade ngaburkeun rezekinya kita teh nu diawurkeun ka sanes kagur sanes ku seueur nanaonan cek nu teu ngartos diawur-awur pamali panjar teh saur sepuh mah eta teh nyangkokeun ka panganten baru bila mana jaga kapayun parantos kagungan rezeki sing seueur sidakoh sing seueur ngawurkeun kitu nya eta sidakoh kitu nya atuh pawargi sadaya masyarakat pisang urang hari ini Bismillah ngawetan ngidung kidwatan tali birahi nyabatas menyapa merang alusip moak rohman rohim walas asih ka makhlukna laksanakeun parentahna geulis kasebet omatku hidup tebihna moguhin rahmat wa agung murahim Gusti Awidi tidak parantos ngadaku ngadari hiji paturaya ke kadang wargi sapunyere pagat simpuan acecet Eda pada macaka hirup mandiri seorang taluku orang pangkat lubak libu sariki umat ulah pada belang bayar sirik pidi kanu
peti gelis kasep omat sing ada aksara sopan santun somenya kasema sababura di dunia yang ngobaran tangtos urang bakal baliknya balik kalau mau bagelar parang positif tuli singnya kay burung omat ulan rek kamelan ada ciri anaknya anu pasti inung teh turahayu bapak teh tangkal derajat gelis gasnet omat ibu nama semagen dia dunia ada gelis gasnet ka ibu karama oge kamar tua berasami kanya akari del kaibu sang kamasa kamar tua upama ibu nama urang ngelakeun cicok sabatina nyari kudu jadi anak bager puja-puja da akhirat ajak Allah bakal sumping di dunya keneh oge nya da boman urang parantos wantun-wantun kaibu karama antara awon kaibu karama nyarikeun kaibu karama hukumna doraka di inung bapa upami urang abon kamar tua dideha timitoha antara kamar tua sareng kaibu karama sing nyaah sing sami doraka tinung bapa sangsara nu bakal tumiba anak kiri terus bisa aya dina bager katerangan Allah atos ngajak menjikeun ayeuna moal ngampura kana dosa eta jalma lamun dosa urang teu dihampura ku inu sareng ku bapa kesadaran tenagu dia datang dipupuskeun nya ngopi ge kudu pupus kedatun kelas dipupus matera wasrana kasih pada kabuleura ika barang teu akabu barang pupuskeun heula panganten tos kapelaminan anu dawurkeun margi pilih kagalai kuno moro eta kali kucarokeun mah bios jadi do eta kali kuno nonton nya mangga kapayun sabar ibu ya seueur aya 7 juta udah dawurkeun di pangeran 7 juta 7 juta mau nanti gorong sekali jadinya pengantinnya tenang dari sini sekelas nama ya kan dia ya ahlina sing terima sama sealina namun iya ngadadel katineng hati panyebun panganten arah isi sekelas nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh anu ngajawab salam sing menang receh sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari samping, dari salempak, naon tenang. Oh, kakuping tadi teh kompak. Padahal
tadi samping tadi selempak mah malam Jumat puntennya komo tadi baju tadi calanya eta teh tos sadudu dua nana gitu maksudnya dina perkawis panganten simkuring magahnana biasanya ku hariri ayeuna simkuring bade carios teh hidup teh ngeureuyeuh mincak kana bahasa panganten janten minantu naon hartosna minantu mimiti mancen tugas kan tugas tisaha ti mertua naon namina merenah tuturkeun anak manawi kitu mertua sareng mertua naon disebutna besan hartosna besan kedah tiasa pada ngagebes sanes bubuan dah manawi kitu sing emut kana nincak ngaran insyaallah rumah tangga repeh rapi. Hasim kuring meninggal dari panganten kieu teh sok emut ka kapungkur sok abitaan sim kuring naon margi aya dina laguna gini hayang kawin win 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 hayang kawin geus teu kuat berang peuting ukur ulin isin kua esin era ubi ida komo kumang amin langsung hayang isin hayang kawin win 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 hayang kawin ma bapak ajik panggil calon asal ulah urut urang kulankeun bae randa ma randa bengsa tanya pegat ma omong padawan ma masih disega-ga-ga gelis dapat cidada kuring oyong yang mayang bancet uluna buta takal ku palu lincat ka babagutau tawar 2000 buah mana malah lala pulang ner nang kucing rumahnya kucing naon aduh seperti itu sing kuring seni Sunda pikeun suluk gambaran surga hirup udah kajong jalan saat tidak make pikiran mah ieu pepeling geus kaset pepeling jalan pituduh duduk diri singgir pepeling jalan pituduh dudukkan diri singgir lu gaji sing lamun hayang selamat diri di dunia ukur mumbara kebeje sing rete rapi bilih aya kalepatan bilih aya sing kuring nyawer anu pangantenan nyangakeun mugi ditampi
itu ya sing kirim mah ukur sago. Lapangan teh. Pengamanan di mana angkat itu baik. Pi, di paling itu pi. Oh mana? Pi, paling. Api, ya neng kepongan. Bukan milik saking surat androk way api aja. Mohon pas ya. Contoh, atau napi simul. Ayat cai dina lebet. Liang, Liang naon api? liang iya kan. Ngaliangna dicocokkan ke. Dicocokkan kene. Ayo nama tos kewajiban liang teh. Sanak cabut cocokna. Sok cabut. Buang kahanapkeun tinggal kuang aya liana aya cayan aya mun teh cayan Liang naon? liang iya tami-tami aya cayan pamit aya cayan mah da seuseut pengitanya tah ieu teh aya harupat sok didamel obor maksud sareng tujuan sok dina rumah teh tangtos aya raosna aya teh raosna pami urang nuju beungat teh raos kada silih tangan silih oboran kada ieu teh kudu ulah nalkeun sepuh Mohon. aya obor ieu sok dilebetkeun kana cai nalebet liang tos nyok nalebetkeun Kacang wae karena biar ngalebetkeun ieu ngalebetkeun mohon Ngalebetkeun naon juri? harupat obor sapados pareun kana liang teh sok cepengan urang sunut atau taang atau dilebetkeun maksud tujuannya sapados pareunnya pimin salah sawios aya amarah aya buat balik atau napi carioseun ulah ku amarah pareuman we siduanya sidu umpamanya kemana bensinna teh sok tangtungkeun sing lempeng meh raos kalebetkeunana Alah, ini jorang. sok kebeskeun jos pas kakeduknya pas dugi teh cabut bahwa kali ke ulah waka. mohon Aduh. gerak wah baseuh Alah. pake baseuh masuk ke teselebet semuanya sok potongkeun alungkeun ka pengker gaduh adat anak eueun teh picing aset sareng ulah geus pada bojo tah ieu lekan garis ageungna we nya mun dicari sunat tayang lekan teh nu ulat alek aya di pamengget Alah. ieu no bibit teh bayar di istri antara nu duda ieu urang adukeun urang pupuskeun tos pupus sok eno kaluar Naon? mohon bodas sareng leueung Alah. Api jorang eta teh. mana ieu aduh neng pantes anu kaluar omat ku dewasuh kawajiban istri tos dewasuh dinelak supada seterengkeun Naon anu dilap teh api? sampean supados teu rengkeun dilebetkeun deui kana senal alhamdulillah sabelah kaos neng kurang putuskeun sok hiji dua tilu takukeun angkat keluh bapuskeun ka tanaga hiji dua tilu tak ieu sok angkat hiji dua tilu sok jeret jeret bisa kara-kara ieu dedetkeun hiji deui sok neng wasuh tali sayang angkat kaluhur atuh Ulah. meni alit sampean anak Juri. terus lap cenah teh setelah sing dugi ka garing Nah, ini ada air basi mah teh raos dilebetkeun deui air garing mah raos naon anu ngasupkeun ya? sampean kana senang Sugan teh ya. tos teh lebetkeun di cenah ya sekarang sok tok kewajiban pamengket kagungan bojo mah bade mampuskeun teh bujur teh sok ditangeun Bujur naon juri? bujur ieu sok tangeun langeuy dihalap keduanana Aduh, Gusti. neng kewajiban istri mah geus kagungan caragama nu dipayunkeun nu ditepengan teh sirahna Sirah naon api? sirah kendi sok kumaha bae tos kagungan teh tong asa-asa tah gitu tah ieu teh bere dipepeskeun teh di kaluhur kahanapkeun heula biasana oge teras goyangkeun kade ulah jarang goyang nya teh nya sok cenah kaluhur kahanapkeun
tengah simpan di tengah-tengah goyang yang goyang asik yol tagel aduh dengan geol wate sampai jadi sangkeng yang dibungkuskeun ka ditu sakurang pupuskeun hiji kaluhur dua kahandap tilu kejerotkeun Popes. itu jelas kene Jadi ada perawan jadi andeuy jadi andeuy sampai Jadi anda udah perlu popes. Atuh semua badi Wabak membadir. hiji kaluhur dua kahandap katilu Popes. Pucat. hari saur sih kebosna wajar anu mesa kediknya cara kelaka pelamelan awur sadaya sambil ngawur tidak kok di awur Dia acan. awur sadaya sami ngawur awur day tidak kok di awur Sadako di awur. 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 sadaka di awur Sarang ngocit juga ya, mohon.
masih hitung di sini bareng. Kita sama mikrofon Hadi Organizer. Masih fotografer video syuting kita. Kuasa kedangan kosong kantenan malam hasrat hati ngaku yang tak terima tidak soja sana usah kita. Masih buat yang punya lagu ada tunggu di sini bareng Reska bareng. Di hati aku bunyi gabungan kepala muncul itu diberatkan dengan mimpi. Itu rada kasep. Sok, kayak boy kan ya. Masih kembali. Jadi enak diawur banget asik. Sok, sok. Oke, boleh. Asik. Sambil disabar ya. Masih ya udah
bos kita ya. Satu, dua. Siap. Oh, dari